Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahiji mangga urang ucapkan sadaya puji ka Gusti Allah parantos ngangkat harkat jeung derajat manusia sareng ilmu jeung amal dina sadaya alam. Salawat sinareng salam mugia kalimpahkeun ka junjungan urang sarerea nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamimpin umat manusia katut ka kaluargina sareng sahabatna anu ngajadikeun sumber ilmu jeung hikmah. Ibu bapak guru anu simkuring dipika hormat oge teu hilap sadaya rerencangan anu simkuring dipika reus. Sateu acana ngahanturkeun nuhun ka panata acara anu tos masihan waktos sareng kesempatan ku simkuring. Dina raraga festival pasanggiri seni pidato siswa ieu simkuring bade sakedik ngabeberkeun hiji perkawis kenaan jasa-jasa saurang guru. Tarutamina kanggo guru di sekolah urang. Sebab urang teh tiasa nulis, tiasa lancar maos, ngitung, diajaran tata krama, eta sadaya teh mantah hasil ku kagigihan saorang guru dina ngaulang serta ngadidik urang para siswa-siswa sadaya. Kumagi eta pas pisan lamun cenah dina biantara ieu simkuring ayeuna bade ngangkat topik biantara dina judul gurunya eta sosok pahlawan urang. Hadirin sakantenan, moal aya saurang presiden lamun teu aya saorang guru. Moal aya saurang dokter lamun teu aya saorang guru. Moal aya saorang guru lamun teu aya saorang guru. Salajengna kanggo janten saurang presiden urang kudu pinter. Kanggo janten saurang dokter urang kudu pinter. Nah, kanggo janten pinter teh urang kudu sakola. Kunaon kudu sakola? Sabab di dinya aya saurang guru anu siap kanggo ngadidik urang. Siap keur nganterkeun urang kana cita-cita. Saderek sakantenan anu simkuring dipika hormat, ilmu nyaeta cahyana dina kahirupan. Kalawan ilmu, urang janten terang kumaha carana ibadah ka Allah. Kalawan ilmu, urang janten terang kumaha nyambung silaturahmi ka sasama jalmi. Saha eta anu ngajarkan sadaya ilmu teh? Nya eta anu ngajarkan guru-guru urang, boh guru di sekolah atanapi guru agama masing-masing. Syekh Azam Duji pernah ngadawuh yen, guru parantos ngadeketkeun hiji perkawis anu jauh sarta tiasa muka panto anu katutup. Para hadirin sadayana anu ngajarkeun hiji huruf oge kedah ku urang hormatan. Komo deui lamun anu ngajarkeun urang loba ilmu. Jadi kanggo simkuring mah guru teh nyaeta pahlawan. Hadirin sakalian, Bapak Ibu guru anu simkuring dipika hormat. Sareng rerencangan anu simkuring dipika reus. Mungan sakitu bae anu tiasa ku simkuring dugikeun dina biantara singkat ngeunaan jasa guru ieu. Pamungkas guru parantos ngababarkeun seueur pahlawan hebat di bumi. Mangka atos sangkudunya urang ngajennan jasa-jasa guru urang anu parantos masihan urang seueur ilmu ku pangaraweuhna. Ngadidik urang ka arah kasaean. Kitu penting kacidana eta sosok guru dina kahidupan urang. Mung sakitu wae biantara ti simkuring. Bilih aya carita anu teu geunah didangu, bilih aya cariosan anu teu meunah dina mana nada dihampunten. Da sadaya kasayan eta di datangna ti Gusti Allah. Mun kasalahan eta ti simkuring pribadi. Sakali deui nyuhunkeun dihampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.